Sanjaya Garang asli na soma Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu denya serangaki di acara dongeng Sunda tikan naga tepas Sunda YouTube. Pemirsa kumaha daramang sadayana masih sararaum. Alhamdulillahnya upami daramang mah oge masih saraum teu can aya nu bolong. Pemirsa atuh muginya pemirsa sadayana para mancower di mana bae ayana tetap di peparinan kesehatan ku Gusti Allah taala, di peparinan kakiatannya anggon ngalaksanakeun ibadah saumna, dilancarkan segala rupi urusanana, ditebihkeun tina mara bahayana, amin ya rabbal alamin. Sapertos biasa urang neraskeun hancanu katunda nyaeta dongeng anu judulna Setan Ranca Bangke. Nincak bagian kedua Syariah Silat Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewa. Pamirsa, mugi dongeng ieu sanaos barijeng basajan tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate. Oge sakedik ageungna aya hikmah anu tiasa dicanaknya. Sanaos mung hiburan ubar tunduh pasosontennya pangjajab leleson kangge urang sadaya anu sadidinten parantos saum beri tetep kasab milariki payahnya. Oge naon teh namina mulangkeun katineungnya ka mangsa zaman kapungkur di mana urang teh anu remakomanya hiburanna kapungkur mah ngadepong payunan radio ngadengukeun dongeng Sunda. Kukituna urang teraskeun hancana parah samakna sor aya kolak canil sareng cauna pamirsa sareng aya gehu mani panas keneh ngebul oge dicengekan. Abibita wae cenah si Aki mah. Para samakna prung hancana. Urang tinggalkeun heula pamirsa sadayana nyaeta gempungan para tokoh golongan bodas di Punclut Pasir Singkal. Anu sabenerna mah geus nyokot kaputusan sapuk mercayakeun perkara Setan Ranca Bangke nyaeta pikeun disanghareupan ku muridna yang soratan parupa anu tayalian Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewa. Ayeuna mah urang nyaritakeun heula lalampahana Sanjaya. Harita teh wanci haneut moyan. Pamandangan di basisir belah kaler Pulau Jawa karasa kacidaenahna. Ombak leutik ting siriwik nyemeuhan keusik anu bodas bersih. Batu karang katempo ti kajauhan rerentul kawas wangunan karaton lamun di sawang teh. Kapinih ting ciricit pilih genti nyamran budah ombak.
laut ngaplak sartungtung deule caina semu bulao mantulkeun warna langit anu harita bengras taya aling-aling. Saurang lalaki gagah make papakean singset warna bodas nangtung bari neuteup ka arah laut. Bukna anu panjang teh ririaban diulinkeun ku angin basisir anu nebak rada tarik meusan. Ikat bodasna oge milu ngelebet kawas bandera kapal anu lalayaran di tengah sagara. Endah kacida ciciptana Gusti teh. Tapi nakunaon loba jalma nu hayang ngaruksakna. Loba jalma nu hayang ngawasa. Hawak hayang dihaku sorangan. Padahal mah da moal kurang asana kanikmatan ti Gusti teh. Sanajan dibagi pikeun sakabeh makhlukna nu aya di alam dunya ieu. Meureun mungguh pasipatan jalma anu kurang syukuran. Padahal mah geus dibere kesempatan hirup kumelenang di alam dunya jadi saurang manusia. Asana geus kacida nikmatna. Coba lamun dikudratkeun jadi beurit atawa cucungu anu hirupna kudu kukulunuan kokotoran disolokan atau di liang-liang. Atawa diciptakeun ngan saukur jadi jukut riut anu ukur bisa ngajanteng we teu bisa ka mamana. Asana matak bosen. Saumur-umur ngahenen dirinya bae. Komo sakapeung kagalai deh kumuning bari diisingan. Waas. Sigana teu sanggup aing mah lamun dikudratkeun jadi jukut teh. Cek eta jajaka gegerendengan sorangan bari ditungtungan ku nyerengeh seuri sorangan. Si jajaka di baju bodas teh taya lian jawara kamemet urang sadaya pamiarsa. Nyaeta jawara pedang dewa Sanjaya Galunggung. Sanggeusna tempur bebeakan di Pulau Maut teh ngalawan komplotana Pangeran Iblis anu nyatana mah si Pangeran Iblis teh geuningan si siluman 7 nyawa alias Durmala Sanca. Sanjaya teh akhirna memutuskeun pikeun lumampah ke arah kulon. Sabab cenah menang pituduh ti aki Raja Nujum anu dititipkeun ka Dewi Angin Biru sangkan manehna lumampah ka kulon. Sanjaya ngahaja lumampah mapai-mapai basisir. Sangkan lumampahna leuwih rineh. Leuwih laluasa deui dalamun liwat jalan leuweung mah jalana teh pajejet raremet ku tatangkalan jeung rurungkunan anu loba cucukan. Aing rek munjungan heula ka Yang Guru geus lila aing teu nempungan anjeunna. Nya kaditu we heula. Cek beja di salapan biru teh cenah mah aya tokoh kahot Sasab anu muncul deui sanggeusna cenah lawas ngaleungit. Aing rek tumanya ka guruna saha sabenerna eta tokoh teh. Sanggeus mikir kitu mah Sanjaya malikeun badana tuluy ngalengkah leumpang salse mapai basisir nuju ke arah kulon. Tapi karake menang ulasan tumbak Sanjaya ngalengkah leumpang mapai basisir. Ngadadak ayat 3 bayangan ngolebat tuluy langsung bae jelug-jeleg ngahadang jejalaneuna Sanjaya. Kolebat, jeleg. 3 urang jalma harita geus nangtung ngajajar ngahadang jawara pedang dewa. Sanjaya sakadapan mangarasa reuwas, tapi teu lila tuluy seuri ipi sawaktu apal ka salah saurang jalma anu ngahadangna. Nyaeta si lalaki anu nangtung di tengah. Eta lalaki teh pangawakanana jangkung badag Simardada, jangkungna ge ngaleuwihan Sanjaya. Beungeutna bala bewas cemros teh papadana. Kodeg jangot jeung kumisna kandel. Panona
bolotot pikasieunun bibirna oge kanal sedengkeun buukna galing satak-tak. Eta jalma teh tayalian jagal naraka. Masih emut pemirsa ka si jagal naraka? Nya. Muhun pemirsa, jagal naraka teh rampok lengkop jurig. Kapala rampok lengkop jurig anu sababaraha waktu ka tukang meh-mehan tiwas di leungeun Sanjaya nyaeta dina lalakon dendamna selir peuting teh nya. Rupana jagal naraka teh neundeun dendam ka Sanjaya, manehna ngahaja neneangan Jawara Pedang Dewa. Jagal naraka ngahajan teu nyorangan, sabab apal sakumaha hebat elmuna Sanjaya lamun disanghareupan ku dirina sorangan. Manehna datang bari mawa 2 urang dulurna anu harita nangtung di belah kenca katuhunana. Jagal naraka teh mawa adina anu katelah kerak singa jeung saurang lanceukna anu ngaranna teh Iblis Bujangan. Aya wae pamiarsanya. Kerak singa jeung Iblis Bujangan. Iblis teu nikah-nikah sigana nya atawa jomblo panginten. Kawas janji kaula, urang bakal papanggih deui Sanjaya. Sarta kaula bakal nebus wiwirang kaula basa harita. Ceuk jagal naraka. Bari panon rubakna teh molotot, puncelik mancarkeun rasa dendamna. Nu dipolototan mah hare-hare we kalem-kalem saja pemirsa. Pok Sanjaya ngawalon. Dendam moal mawa katentreman jagal naraka. Justru dendam teh bisa nyeret jalma ka liang kubur. Paduli sedan nasihat anjeun jejak edan. Sentak jagal naraka, sorana ngageleger kawas guludug tengah poe reng-rengan. Sentakan eta ngahaja bari ngerahkeun tanaga jero, nu dipalar sangkan wawanen Sanjaya leeh sarta jadi gimir ka jagal naraka. Tapi sentakan kawas guludug teh kawas anu teu dipalire ku Jawara Pedang Dewa si Kasep muridna yang soratan parupa. Sanjaya tetep salse kawas anu henteu keur nyanghareupan musuh. Sikepna eta dianggap ngaremehkeun pisan ku jagal naraka, nyeun amarahna beuki ngagugudag. Kerak singa ngagerendang lalaunan. Manehna nganggap enteng kehadiran urang. Jagal naraka, hantem bae ayeuna keneh meh aya meh budak eta teh nyaho kana sopan santun seurik mah. Memang kudu dihancurkeun beungeut kasepna eta. Hiya! Jagal naraka ngagerem amek tuluy awakna ngagajleng maju. Dampal suku rubakna anu cebra gacida ngarah kana beungeutna Jawara Pedang Dewa. Hiu! Hu! Di tarajang samodel kitu Sanjaya salse-salse bae. Manehna kalaka heuai. Kawas anu ngahaja mamanas hate musuhna. Tapi sawaktu sajengkal deui dampal suku rubakna jagal naraka rek nepi kana beungeutna. Ngadadak awak Sanjaya kawas anu ngaleungit. Hiu kut wes. Pes. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Sakur pamirsa sadayana anu peryogi kana naon bae nya kaperyogian pamirsa boh bade meser acuk, meser laken, meser tas satenapi kaperyogian sadidinten tiasa balanja di Shopee-na ngalangkungan link anu aya di aki nyaeta tiasa ngaklik produk anu seratan produk di handap pojok kenca ieu video atau napi anu link anu aya dina deskripsi ya dongengnya.
Nu mana bae diklik heula bade anu buku-buku dongeng Sunda tanapi ikat Sunda. Tos lebat ka Shopee mah pamiarsa sadayana bebas bade ngagaleuh naon bae oge. Teu kedahkeun ngagaleuh anu aya dina link pamiarsanya. Ku walanjana pamiarsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngiri ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanna. Urang teraskeun dongengna. Sanjaya ngolebat gancang pisan ngagunakeun gerakan silumana nyababkeun dirina kawas anu ngadak ngiles ngaleungit. Apal-apal Sanjaya geus aya disatukeun kerak singa jeung iblis bujangan. Wangsa dadan, lumpat ka mana manehna? Gerem iblis bujangan anu awakna badag bayuh-yuh bari beuteungna bucit reuk. Sarta make papakean pulas beureum anu teu dikancingkeun di bagian hareupna. Kumisna kandal ngajedig buukna jabrig satak-tak sarta diikat ku lawan beureum oge. Nah manehna teh katurunan dedemit kitu nya, tapi ka bisa ngaleungit kitu geuning. Kerak singa oge katempo jengkel, panon leutikna gular-gilar neangan ka arah hareup. Lalaki begang anu kumisna panjang ipis sarta gadona lancip eta sempat ngagebeg reuas sawaktu Sanjaya nyarita di satukangeun maranehna. Kuring teu lumpat ka mamana, kerak singa jeung iblis bujangan gancang ngalieu ka tukang. Sanjaya seuri ipis sawaktu nempo panon dua dulurna jagal naraka eta molotot tandaning reuas lantaran lawan geus aya di satukangeun maranehna. Yuk rawun syah, anjeun ngahajanya ngulinkeun kami heuh. Sentak iblis bujangan, manehna gancang nyabut pakarangna anu mangrupa kampak mata dua anu nyelap dina beubeurna. Kampak dicekel pageuh siap pikeun dihantemkeun dina sakalinga gajleng, tapi Sanjaya tetep katempo kalem. Teu katempo riuk rasa sieun saeutik ge dina paromana. Hampura, kuring teh lain ngulinkeun aranjeun, tapi kuring teh nyingkahan bentrokan anu bisa ngabahayakeun jiwa urang kabehan. Pasualan kuring jeung jagal naraka lain pasualan anjeun duaan. Cik Sanjaya bari neuteup ka arah jagal naraka anu keur ngalengkah ngadeuketan ka maranehna. Tapi jagal naraka teh adik kaula, lamun manehna ngarasa nyeri, kaula oge ngarasa nyeri. Lamun manehna ngarasa wirang, kaula ge ngarasa wirang. Lamun manehna ngarasa dendam ka anjeun, kaula ge sarua bae. Tembal iblis bujangan. Oh kitu tali duduluran aranjeun teh. Nya bener, sentak iblis bujangan tandes. Kerak singa milu nembalan. Ulah miharep anjeun bisa ngaloloskeun diri lamun kami tiluan geus ngahiji kawas ayeuna. Kami lamun geus ngahiji kieu moal aya hiji kakuatan anu bisa nandinganana. Ayeuna mah geura sumujud syah. Minta ampun ka lanceuk kaula si jagal neraka. Ngadenge kitu Sanjaya kalah ka seuri. Teteupana geus teu neuteub deui ka jagal neraka, tapi kiwari pindah neuteub ka kerak singa. Tulipok Sanjaya kadalisan. Kuring mah teu pernah dididik ku guru kuring, pikeun minta ampun ka jalma sasab kawas aranjeun. Jadi kuring teu apal kumaha carana sumujud sarta minta ampun. Tulung atuh contohan ku anjeun. Bodoh pisan si laing mah. Kieu yeuh carana. Cek kerak singa tuluy manehna nurunkeun awakna saterusna sumujud nyium taneuh di hareupeun Sanjaya bari nyarita tarik. Kuring minta ampun sarta janji moal wani-wani deui ngalawan anjeun. Oge cedak. Kadadak suku jagal naraka najong cangkengna kerak singa tapi kalabuh nyanggigit. Belagu, kunaon anjeun galaka sumujud di hareupeun manehna? Udang, gajah udang. Aduh, sial. Kula teh katipu ku omonganana. Kerak singa teh gancang hudang bari ngagerem jengkel kerak singa nyarita ka jagal naraka. Cicing di dia, keun, kula sorangan bakal ngawarah eta budak kurang ajar teh, campelak sia. Iblis bujangan oge mairan. Bener, anjeun malajo bae heula ki adi. Keun, kaula jeung adi anjeun anu bakal nyiksa jajak kaedan eta. Hayo, maju kerak singa. Hiut! Siap!
Sanjaya neuteuk jagal neraka bari seri ipis. Sanjaya teh ukur ngamiringkeun awakna ka belah katuhu. Sawaktu pereupna kerak singa ngadius tarik ngarah kana beungeutna. Tapina teu disangka-sangka tajongan iblis bujangan datang ti belah katuhu gancang pisan hiuk cedak. Sanjaya teu kaburu nyingkah. Aduh, salontod. Sanjaya nyolontod ka kenca. Hiu. Leungeun kenca kerak singa rek meupeuh tak-tak Sanjaya. Tapi Sanjaya gancang ngalabuhkeun badana bari ngawangun gerakan gerentel bajing. Apal-apal awakna teh geus aya di gigireun belah kencaeun kerak singa. Sanjaya langsung ngawangun jurus leled samak warahan ti Abah Raksa Jagat. Dua sukuna ngarengkas nilep dua suku kerak singa hiup bret kolea blug. Jajal. Kerak singa labuh nangkuban. Beungeutna neundeut tarik kana keusik basisir. Sanjaya gancang ngejenggelek hudang sabab nempo iblis bujangan ngagajleng bari najongkeun suku jebragna. Hiu plos tajongan iblis bujangan liwat dikencaeun Jawara Pedang Dewa. Sanjaya teu micieun kasempetan. Leungeun kencana langsung ngolebat kana puhu ceulina iblis bujangan anu ngaliwat di gigireunana. Hiu celebet. Aduh. Dalig-deg iblis bujangan dadalig-degan bari nungkup ceulina anu ka ngahiung karasa panasnya nyautan bari jeung ngacelengeng katorekan. Hiu Sanjaya ngayunkeun suku kencana rek nejeh cangkengna iblis bujangan. Ngan bae iblis bujangan masih awas. Kampak mata duana nu dicekel ku leungeun katuhu. Ngayun ngababad ka hanap rek nigas sukuna Sanjaya anu rek ngajejeg kana cangkengna. Kapaksa Sanjaya teh narik mulang deui tajonganana. Dambung ngari kudu sukuna buntung ku kampak musuh mah. Keur kitu hiup ti tukang karasa aya angin tenggelan nebak tarik kana sirahna. Sanjaya geus bisa ngijir di lamun cenah aya jalma nu narajang ti tukang ngarah kana sirahna pisan. Atuh sakilat Sanjaya teh dongko hiup plos pereupna kerak singa si horeng anu narajang ti tukang teh liwat ayeuna mah di luhureun sirah Sanjaya. Sanjaya gancang nyodokeun siku katuhuna ka tukang. Hiu geduk. Kerak singa ngahanyu sabab angeunna kasodok ku sikuna Jawara Pedang Dewa karasa seueul nyelek kana angen. Sanjaya gancang malik wut pereup kencana ngablesur tarik ngirimkeun tenggelan ka labang geni cebrot. Nyayang pisan kana dada kencana kerak singa. Aduh, dayak dag bro. Kerak singa labuh diuk bari dadana geseng. Ngebul ngelunkeun haseul. Sewuk kampak iblis bujangan ngolebat ti gigir. Maksudna marek megatkeun beheungna Jawara Pedang Dewa. Tapi Sanjaya rikat ngelok bari sukuna langsung nejeh kana kantong semarna iblis bujangan. Hiu plos wut cedak. Gawat. Iblis bujangan ngagoak tuluy adug songkol sabab kalecina ngadadak laleungitan ku sorangan. Nempo dulu-dulurna kateter. Sagal neraka ngagajleng maju. Suku jebragna ngadius kana beungeutna Sanjaya. Sakali ieu mah Sanjaya teh inca balilahan. Dampal sukuna jagal neraka teh dipapag pisan ku pereup katuhuna. Hiu gedu. Aduh. Jagal neraka engke-engkean mundur ka tukang bari muringis nahan ka nyeri. Sukuna karasa nyeri jeung panas kawas ditotog ku halu beusi. Ayo, mending urang karepuk weh, urang dadayang mabarengan. Iblis bujangan harita ngagero mere parentah ka dulur-dulurna sangkan maju babarengan ngarepuk ka Sanjaya.
sanggeus rasa seueul jeung nyerina rada leler meureun sarta kalecina baralik deui. Nya antuk namader bae katilu adi lanceuk dena rajang bebarengan ngahurup ka Jawara Pedang Dewa. Sanjaya dikepung wakul buaya mangga putiluan digempur bebeakan di sagala arah. Lewat 10 jurus mah Sanjaya teh masih katempo mundur terus-terusan kusabab serangan nu datang ngagalombang teureun eureun. Tapi sanggeus liwat ti 11 jurus Sanjaya bisa ngimbangan. Hiu-hiu karita pereup jagal naraka anu sagede sirah orok duanana ngablesur ngarah kana dada kenca katuhu Sanjaya. Sedengkeun tajongan ti kerak singa datang tiarah tukang ngarah pisan kana tonggongna Jawara Pedang Dewa. Iblis bujangan mah harita teh narajang ti luhur manehna ngagajeng luhur pisan tuluy ngaheumbatkeun kampakna tarik rek narok sirahna Jawara Pedang Dewa. Ditarajang ti tiluh arah Sanjaya gancang ngawatak aji sayu ti taneuh. Awakna ngadadak mebes ngaleungit asup ka jero taneuh. Slep. Atuh anu tiluan tinggudubu sabab ngadadak leungiteun sasaranana. Satiluna ge teu kaburu narik mulang seranganana sewang-sewangan nya antukna mah hiu cidak geduk wut cekuk. Aduh wah kerak singa katenggel kudua pereupna jagal naraka. Manehna ngacunggal labuh ka tukang bari ngutahkeun getih. Tapina jagal naraka nasibna leuwih naas. Salian katajong dadana ku sukuna kerak singa oge katarok pisan sirahna ku kampak lanceukna sorangan. Aduh, kiadi, hampura kiadi. Teu kahaja, aduh. Iblis bujangan gogorowokan bari jeung reuwas. Gancang muru ka adina anu keur dadalik degan bari mani getih sabab getih ngucur mani rea tina sirahna anu beulah. Daligdeug, daligdeug. Daligdeug salonto, daligdeug ungked, bro. Jagal naraka akhirna manamru. Teu gerak deui, teu usik-usik acan, da puguh nyawana ngalayang ninggalkeun warugana. Dina kayan kitu, kolebat. Jeleg. Ada kaya saurang jalma datang ka eta patempatan. Atuh kabeh ngalieu karah jalma nu anyar datang anu si horeng mas saurang awewe tengah tu. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh, karunya pisan eta tukang jagal. Aduh, aing mah meni kawas nu dijagalnya. Kitu tameureun hukum karma tukang ngajagal mah maotna kawas dijagal. Heuheuy deh. Matakna pamirsa sadayana naon bae oge kalakuan urang teh anu bade dilakukeun, anu tos dilakukeun kedah diemut deui. Anu tos dilakukeun atuh ditobatan. Anu teu acan dilakukeun atuh dibeuweung diutahkeun deui, diemut 7 balikan. Bilih kitu, bilih melengkung bekasnya lahan sauranya tamiang melit kabitis beli janten mamala ka diri urang na. Da ieu mah waktu satong atau seepnya urang jajan awug we ibi yeuh icalan awug deui da seueur nu sono saur Bah Agus teh cenah awug bi awug. Deh bade diborong ku Bah Agus ti jati handap langhanan eta mah. Tah ieu asinan manyana gorengan maya gehu haneut keneh panas tah. Sareng bala-balana oge risol aya nyampak. Mangga jarajan heula pamirsa nya. Wah, pamirsa. Kuno rojolna bisa witi urang cakapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa di mana bayayana lalakon setan ranca bangke Sanjaya galunggung si Jawara Pedang Dewanya bagian kedua cak urang teu dian deulem sieum kisan sampureun wangtuna dian juang siang kisan lain urang sampur deing ke di bagian anu salajengna atur nuhun kidalang nyanggamkeun kasadayana anu parantos satya manco satya
rojong oge nya satia ngantosan. Ku kituna sakitu heula nu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.